Bismillah ngawitan muji Ngawitan ke kalimah bismillah. muji syukur kayang agung kayang Dikawitan ku kalimah Sabut. bismillah Kang Asep. Nada widi maha suci Sabut, sabut, sabut. Pat sama sawa siwi siliwangi nyangakeun kanggo ka Bapak Hajat Bu Hajat. nada jembar Ti Gusti Maha suci Urang leuwih muni neda di mahana api dicari Bang. neda sepatu
saha itu nu ngagoraksukan sakitu harum harerang makan abad Satria Maktal Timunggul Pawenang rupina pada ngiring kaul kamurang kalih nu disunat nyangakeun ibingan munggaran di rombongan kanggo kasadayana geuning tatang ngagandela hei jadi bubukan kenapa galaran wayang Bang Waristi para wali ngalir duki nemereng sengiring kaul kamurang kalih nu disunat ayeuna mah kantun ngaraoskeun kacape ieu kesan usang tilu atleetna urang usap heula nu geuningan ditata diusap tekan tenan hareudang sareng bayeung maklum parantos kaul tapi sok sanaos bari kitu ari kana beberes mah kedah itu cokot ieu bawa buket jadi seretkeun tu geuningan Kang Darma ari biceun sampah teh tong di mana wae sok tah di dinya dina tempatna wilujeng lengah kasadayana wilujeng nongton ulang senilai magawe ningka tapi pikeun yang ling budi apa aja dibuat tapi pikeun yang ling budi
pupuk lagu klasik lagu klasik anu asli warisan pucang ka urang anu wajib dipu-dipu pusti anu wajib dipu pusti anu wajib dipu pusti anu sekar katut nayaga jadi ciri anu pasti waris karuhun nu wajib mah kurang di dama-dama dina pangajakna zaman kadurung ku ati suci mun urang eling wiwitan tang tumo kamalina laku sok makaturan segala rejeng jejehan Allah pacama nu gede di dama-dama pacamat di mumule dadi ajayana anu ngendana anu ngarebab asih lah atau todoser pemisanes nu gaduh minang ketunggal pangwaris jalanan kasa luyuan sapapait sama manis sing langgeng dugi kejaga
nonton sing jadi tuntunan nuntun jalan kasean ulah jadi kawonan nu nimbulkeun paceng kadam alah ka amin Jalan kesaluyuan gara-gara Ibu Eti sapapait sama manis sing langgeng dugi kajaga gorehanem anak siwi jalan ke saluyuan sapapait sama manis sapapait sama manis sing langgeng dugi kajaga apa wirya sing langgeng dugi kajaga mangsungsang dinang kunang otakku rawiswaya siap siaga sadayana siap para wiaga kasahagesan nyamuntang sang bana iwal kapanutan urang Gusti numur beng alam mangsungsang minang kabubuka lawan wayangmu jadi pelamang irupna urang nu dipedara ku kidalam mangga urang parandungan di dalam nu ngakaleang kaleang lain nu urang kagungan maha benar dina lampah wayang Kurawa bacaun urang ayeuna urang ayeuna
para seniman sajati wayang teh ngandung pelambang manusia nuku melendang lampah awontong disorang tak kumo mendak wiwirang seni lain kaulina tapi nutut kasayan nyuk galur nu kapungkur mapai riwayat nu baheula dina zaman animisme dina zaman dinamisme para wali nyebarkeun agama Islam teh ngange perantawisan wayang nyai wayang nu ngandung perlamang hirup manusia nu gelar di Marcapada anu dipimpingan ku sirip sinir di halangan ku siloka sareng sasmita dirimunan ku simul guaren zaman kiwari anu aya 48 tali serang kewajiban manusia yen manusia diwajibkeun pikeun tapakur tadakur lan tasakur utawi nitenan wayang sawengi ngabukbak wayang sakotak ieu teh sami sareng ngabukar bake rahasia manusia anu kumelenang di alam dunia anu moal paheli antara hade jeung goreng goroh jeung suci salah jeung bener melak hade buahna hade melak goreng tang buahna goreng mumawi manusia gaduh kayakinan moal aya jalma nu salamet tina jalan salah moal aya jalma nu cilaka tina jalan bener numawi yen urang nitenan kahirupan di alam dunia teh moal aya kanyataan anu ngaliwatan tina amal perbuatan kacarios nyatana di petapan kancana wungu Pandita Sidik Mukti calik tina bangku awi hideung di damparan ku kulit manjangan nganggo rasukan kapanditaan ditaretesan ku permata anu cahayana hurung ngempur hedang ku mebiar kalawan disumpingan ku putrana gaya sanes kakasina bang layang sakti miwa putra pangageungna Dewi Mayang Asih ngeluk tungkul semunu aji ningal sorot pamor sang pandita nyaeta Pandita Sidik Mukti sereg tumungkul hamari telu kayak kunyem pertala mukanipun sarata dia tatap mangki krama silokana sata gerana sata hayam gerana kelangir kayam samar kelang padingalipun saking ngajri kuik-kuiku yali menekung kang maha kang maha
pan kita ajarkan Brahmana munajat Kang Maha Kawasa ya Resi ingkang sakti mujas medri ya dumugi Kang Maha Suci eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Darama wayangan wae eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan wae Gataya pangawasa anak kasasar nyalampah nafsu nu mata kadugung badan anu katempuhan kitu aturan kolot baheula lami-lamingan di kemekaten Pandita Sidik Mukti pangandikan lelei gede aris manis arta pertela watak wantos manusia dudu wong samanea sampun tutas tina kapunyulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kunerahangan di kemekaten Pandita Sidik Mukti kasih anak ama layang sakti ugi anak ama nu awewe mayang asih kahareup diukna ama dek kamimitian cumarita rupaha nu rek dibadamikeun dina ieu waktu kasih kablanun Kangjeng Rama pangangken Kangjeng Rama katampi kedua pandangan kiwa kalawan tengen kablanun nuhun kasih oge ti payun anu kapikatur ngahaturkeun semah pangabaktos putra panjenengan Pangbang Layang Sakti ama semahidep ditampi kedua pandangan kiwa kalawan tengen malah cangcang sapucuking rema munukun laksa ketika bingahan kalina tieta kablanun Raden ukmanawi aya kalepatan agung cukup lumur nanda jimar hapunten anu ditedak dina perkara kalepatan sanajan ti amage teu aya baya sabab ilahar manusia Raden kablanun tong boro aya basana kumenta di hampura sanajan teu aya basana ama geus jadi lautan hampura karena kasalahan nu jadi anak
kolot naon pingaraneunnana nu jadi anak menta hampura ka kolotna ku kolotna teu dimaafkeun atuh lain ge mulia manusia teh jaluk pangna manusia disebut mulia ai manusia teh ngabogaan akal pikiran budi pamilih rasa perasaan anu ieu rasa perasaan teh nyaliara dina gawe imalan kaulanun alus asa tur kitu sakuduna naon sabab teu aya deui jimat nu pangampuh-ampuhna nu dipibana ku manusia di alam dunya teh naon kaulanun silih hampura jeung papadana manusia silih bubarkeun kasalahan kudu mineng gelar pantarema dampal panangan ulangan ukur nungguan sataun sakali dina mangsa bulan lebaran satiap papangi urang kudu silih hampura tandana ngaku jalma nu sanyana kudu era ku sato sireum geuning tiap papangi teh teu oleh padu leungeun we hiji tanah sauyuna eta jelema tapi noda mangkablan saling hampura dina lebah ieu Raden kasebut ama kolot kontrong gado antel kana lemah kulit geus peot huntu ompong buuk geus bodas ai kana kasalahan mah da manusia teu oleh dipibana tur kudu ngaku gudangna dina perkara kasalahan tapi nu damel kablanun saling hampura be sami-sami aman nuhun atuh ping tigana aya kresat malanaon kablanun kelana ulah guru-guru teu puguh geulis anak ama panggedena mayang asih yap kaharep diukna nyai kaulanun pangangkeun Kangjeng Rama katampi ku putra panjenengan kaulanun nuhun geulis kali perkawis bilih aya kalapatan ageng alit kaulanun nama sanajan ti ama teu aya bayana saling malu tapi nu nama kaulanun tapi nu nama ai sorana meninggal gelenyu lamun di dieu mah eta teh Ibu Haji Eti teh jeung Bapak jeung Ibu Haji Mae alus sorana teh meuni nikmat didengekeunana tapi nu nama kaulanun teu geus ieu boga anak teh pilih aya kalepatan mah hampura ti amang ge bisi aya nu kasalahan nu karasa boh nu teu karasa sami-sami kaulanun atuh ping tigana mah aya kesat ti malanaon anu mabijauran putra panjenengan ieu mah aya naon ai onggoana mah da sanajan geus kolot ge aya we budak sumanga aya kresat ti malanaon ge kieu geulis kieu kase sumanga kaulanun mah sajaba tinemongkeun rasa kasono kabungah ama kahidep duaan ama teh teu oleh menekung kanu maha agung mujasmedi kanu maha suci muja berata kanu maha kawasa kalawan punyung puja ama sing katarima ku anjeunna kalawan sing aya dibere kalancaran jalan babadamian dina ieu poe tapi nu damel kaulanun naon sabab manusia digelarkeun ku pangeran ka alam dunya tayalian ieu pikeun ngabdi pikeun ibadah ka anjeunna naon ari ibadah
Ari ibadah teh nyaeta nyieun rupa hiji pagawean anu ieu pagawean teh luyu jeung skenariona di pangeran. Ngan kade di mana urang ngajalankeun ibadah kunci ku ilmu kasep. Janten ibadah teh kedah ngangge ilmu atuh puguh boro-boro ibadah pan ieu teh proyek di pangeran. Cacak-cacak nu paragi ngurak kudu make ilmu. Naon margina upami ngurak kedah ngangge ilmu, lamun ngurak teu make ilmu meureun liang naon diurakan. Leuheung liang belut. Kumaha lamun ini ki hidu meh aya liang ngader diurakan. Teu make ilmu mah. Ai make ilmu mapan apa mana liang belut. Mana liang keyeup, mana liang belut nogan, tapi nodama kaulanun. Cinekna mah urang salaku jelema teh kudu jujur. Jujur teh ieu teh penjabaran tina salat. Jujur teh penjabaran tina salat. Naon margina kaulanun? Sabab numutkeun ulama mutad nabi ai salat teh asal tina 3 huruf. Hiji shod, 2 lam, 3 ta. Ai penjabaran shod teh nyaeta hartina di dieu ai shod teh sidqul qauli. Aisyidkul qauli teh bener ucapanana, di mana bener ucapanana ieu teh jujur lakuna. Ai jujur teh tara luncal linci luncat mulang udar tina tali gadang. Ngadek sacekna nila saplasna nu nya-nyakeun nu lain dilainkeun. Pangna diurang agama Parasya jeung agama nasorangan, hukum loba dijual belikeun, nagara awut-awutan, budaya kalinih ku budaya deungeun. Naon da bongan nu lain sok dinyakeun nu nya sok dilainkeun. Pimalan kaulanun dupi nu kadua, ai nu kadua teh lam. Ailam teh nyaeta lainul qalbi. Naon ai lainul qalbi teh leuleus hatena. Di mana geus leuleus hatena kana tekadna, kana ucapna, kana lampahna estuning mulus rahayu berkah salamet. Sakabeh DP-DP hanap asora mata masopan santun kasaluhureun hormat sasama ngahargaan kahasahanapun ajenan. Tapi nu damel tarawani motong kana sagarupa perkara anu geus ditangtukeun jeung tarawani namahan. Dupi nu katilu ai nu katilu teh ta. Naon aita teh hartina tak di dieu teh taratul malasi. Ai taratul malasi teh hartina geus bisa ngajauhan kana sagarupa pimasiateun. Salat ngaranna. Jadi salat teh bener ucapanana. Terus leuleus katena, terus parantos tiasa ngajauhan karena sagarupa perkara anu pimasiateun tah salat ngaranna. Sakedap Kang Jeung Rama sakedap. Abon kapiunjuk. Pangapunten nama cing. Saur Kang Jeung Rama neme dibahas. Ai salat teh bener ucapanana, leuleus hatena, turut parantos tiasa ngajauhan karena sagarupa perkara pimasiateun. Seueur geuning diurang salatna unggal isik tara kalangkung tapi hirupna geuning teu wawuh jeung tatangga. Teu kaop tatangga meuli TV pajarkeun teh munyung. Seueur geuning tiap dinten ka masjid tara kaliwat tapi hirupna tara kuyup jeung batur.
malah lamun ngewat teh kasa sama. Padahal masjid teh hareupeun imahna tapi Jumahan makalah kapinah ka masjid dulian. Kumaha hukumna di dinya? Tadi dia meureun mana kitu git teu sarua meureun Allahu Akbarna. Teu sarua kumaha? Mah kapan sami Allahu Akbar mah? Sarua ucapan mah Allahu Akbar. Takbir. Tapi di loba jelema anu dina hatena aya ucapna Allahu Akbar, aya dina hatena Allahu Akbar. Brai hutang bayareun, baik kredit nagih, brai isukan listrik can kabayar, anu temahna sagala rupa dihalalkeun. Aduh, kakaratos kaulanuna mah. Mugi-mugi wawani tikang jeung Rama Singjan tercimat paripi cahya nur cahya salalamina kaulanuna nuhun asih. Numata kade di mana urang mangeran teh kudu sagemlengna jiwa raga teh kudu kul ka Allah kul ka Allah kade ai agama teh pedoman urang salarea disebut nage agama ai agama teh aturan garapeun manusia pigaweun teh kasih tapi nu damel kaulanun kade nu mata kudu kul ka Allah nyata ka maha suci ka Allah sumuhun ka maha suci ka Allah ai kapan maha suci teh Allah bener ngan Allah lain maha suci. Nah lieur kieu hampura da agama mah lain keur lieur keur mikir. Janten urang teh kedah kul ka Allah, kul ka Allah. Ka maha suci ka Allah. Kapan maha suci teh Allah? Bener. Ngan Allah lain maha suci. Naon maksudna? Ai Allahumma laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bisa ngalawanan ka anjeunna, moal aya anu bisa ngalawanan saperkara ka anjeunna naon wae. Aya babandinganana Allah mah teu aya. Talamun maha suci mah aya lawana naon? Maha kotor. Ya. Nu mata kudukul ka Allah. Model ieu ama dek nanya cing. Ari ieu naon? Cepil, cepil, ceuli nya. Ai ceuli naon? Ceuli teh paragi ngadenge. Fungsina tah mah. Ai ceuli naon? Wadah tai ceuli kanangna tah mah. Imahna ai ceuli naon? Eta nu rebing bentukna tah mah. Ai ceuli naon? Naon atuh ceuli teh nya? Tah. Nu matak agama mah luas, universal kasep. Ieu teh ceuli saha? Ceuli ama. Tah ieu teh ceuli ama, ngan ama lain ceuli. Sarua yang tadi maha suci teh Allah, ngan Allah lain maha suci. Ieu teh ceuli ama, ngan ama lain ceuli. Ai ceuli naon? Nya paragi ngadenge fungsina pan tadi ge. Wadah tai ceuli kanangna. Nu rebing bentukna ai pandita sidik mukti naon ngaran tah ai ceuli oh ngaran ieu teh ngaran ceuli mana tah ieu nu rebing ieu ngaranna irung ieu ngaranna panon
gaibna panon awas gaibna irung ame gaibna ceuli pangdenge goib bungkul lain karuhun gaib teh nya lamun hidup ngagorowan ama ku ngaran ceuli hei ceuli ama datang moal tah lamun hidup ngagorowan hei ama ka dieu datang tangtos jeung ceulina jeung irungna jeung awakna kabeh datang tah lamun hidup mangeran kul ka Allah bakal datang ar-Rahmanu Rahman Rahim sagala rupa maha sagalana aduh amuing manawi tulisan katinya lumpat nama lumatak tong lulumpatan kawas main bola aing agama rebunukun laksa ketika bingahan kaulanun mugi-mugi we janten cimat kangge putra panjenengan nuhun atuh maksud anu tangtos teh naon tah ai maksud nu tangtu teh kieu hidup ayeuna jiwa nonoman geus ngapibana rupa-rupa ilmu eta ilmu ku hidup teh dek dibawa ka mana nah hidup teh dek dipake ugal-ugalan di terminal Raja Galuh dek ngajeger nah eta ilmu teh dek dipake nyingsieunan batur pake ilmu teluh nah eta ilmu teh dek dimangpaatkeun keur kapentingan negara jeung bangsa aduh kaulanuna mah kapan saur Kangjeng Rama ari ilmu teh hiji kedah dibaca saparantos dibaca urang sing apal saparantos apal ku urang hartikeun saparantos dihartikeun urangna kedah ngarti saparantos ngarti popek pak ilmu teh kedah diamalkeun ama nanging ngamalkeun ieu ilmu teh koyong disarengan ku babakti diri kanu maha suci ku jalan ngamumule ragri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule nagara ama koyong dibaktikeun ka kaum lemah ayeuna teh nagara karengheng ku dedengean goncang pake wuh tereureureuh leungit masalah ieu pecenghul itu leungit itu pecenghul ieu malihan teu sakabeh unsur loba nu datang nemukeun rasa kaprihatina nana rakyat loba nu demo ngadamel tinakan anu anarkis ku alatan yen rakyat teh tos teu simpati ka pamimpinna akibat ulah pamimpin anu nukang nongong ti rakyatna geuning saur sisiniran teh mah geuna cenah bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan pamimpin garede bohong pasini teu dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup jadi pamimpin loba ngabokong ti tukang nu mata kana janji rakyat teu pasti-pasti kitu kaulanun seueur kaum lemah anu diapilainkeun ku pamimpinna koyong dibelaan ku putra panjenengan cocok kana hate kasih ieu nu dipikahayang ku ama yakin hidup boga ilmu teh teu salah kaprah satadina hidup ama teh kasieun hidup terjerumus kana narkoba maklum jiwa nonoman ai nonoman teh sok babari mones kana kasalahan batu lamun geus terjerumus kana narkoba wah bahaya kasep ai narkoba teh apa rupa-rupa aya narkotika ai narkotika teh singkatan tina negara akan rusak kalau orang tidak iman kepada Allah aya deui model ganya singkatan tina ganyaran jahanam pang disebat ganyaran ceuk nu beuki jeung nu resep pang disebat jahanam teu dimeunangkeun ku nagara jeung agama maksudna nyaaheun karayatna bisi bejat moral muda-mudi nu aya di urang aya deui model ekstasi magadon nipam hidrolik sabu-sabu minuman-minuman berbau alkohol diantarana topi miring arak anggur merah anggur putih whisky vodka
Cherry Brandy, Kontru, Cipas Regal, Martini, Jet Rebel, Markoah. Eta mah ngaran jalmi atuh sanes minuman ai Markoah mah. Gitu kasih. Gening ama dugi ka apal kitu mantan panama. Lain mantan pemake, mantan pemberantas. Sasarangan sareng Bapak dan Ramil di dieu. Bapak dan Ramil Dawan sepuh eyang nuhun cing karep anak ama nu awewe kapayun tak kamu kapayun marak wong wis wano pisan kapayun ra kamu cing kaharep deui marak wong wis wano pisan lawan aya kersa ti malaneon kaulanun cing meureun ku hidup oge kadenge adi hidup kakuping kaulanun sakitu jelasna yen lan adi hidup teh ilmu teh dek digunakeun ka nagara bangsa dek ngabelaan kaum lemah anu loba dibohongan ku para pamimpinna cing ari hidup eta ilmu dek dibawa ka mana sami bade diamalkeun kaulanun dek diamalkeun tapi nodamel kaulanun nanging ngamalkeun ilmu putra panjenengan benteng sareng pun adi kaulanun dari istimah sok sanajan kuliah ageng-agengan luhur ilmu kita tapi istimah di dapur nyocoet deui jadi cinek nama putra panjenengan ngamalkeun ilmu teh bade dibaktikeun kanu janten caroge kaulanun oh jadi Yosua putra panjenengan teh parantos 26 tahun waktosna putra panjenengan teh ngagaduhan salaki kaulanun bade diborakeun jiwa raga ilmu saja tining semah teh teu aya di upami sanes kangge panutan buah hati kaulanun oyong diborakeun kanu janten caroge itu kaulanun jadi putra panjenengan teh hoyong engalengang ngagaduhan salaki kaulanun hayang ka urang mana pisalakieun teh bisi hayang ka urang dieu alim kaulanun bisi hayang ka bapa dalang sieun dipangnya nunggeun ngasoknya nung dalang teh iwati dalang awan anu bageur mameureun dalang wawan mana pamajikan gengan hiji di Bandung hiji di Sumedang hiji di Sukabumi hiji di Subang eta mah sanes hiji rawog panginten kitu Rampus hayang kasaha bisa lakieun teh nah padeka Bapa lebe ilham sekalian ngara teu kudu make ipekah da beureun kalebe mah dikawinkeun geunaheun urusan kawin kadinya lupana sanes kaulanun sepuh teuing eta mah nah atuh hayang ka Bapakku Wawan Arif Gunawan alim da eta mah teu tos tiasa dipisahkeun deui sareng Bapakku hormat meuni eta mah babarengan wae sauyunan da upami nikah sareng nyai teh tangtos we beuneu nyai teh kada nikah kuduaan hayang kasaha putra panjenengan teh oyong ngagaduhan salaki teh ka manusia mah oyong ka manusia boga salaki teh hayang ka manusia tapi no damel ari amat teh dianggap naon ama ngangkeun manusia nya mana manusia na mana ieu eta mah dadana
alah ieu eta mah panangan ieu pangamung ieu soca ieu cepil di luhur saujung rambut ti handap saipah dampal wujud eta mah disebatna kaula nun upami amangangkeun manusia mana manusana mana ais jar meneng aladara jero ieu budak elmuna ieu meneng larayat tenate nera ya wis maman aladara wejar meneng lara nepi kalebah dinya ieu ilmu budak abdi lara yang tenatini ngakulang ngaraga meneng alam nolokok mangkat tos lintang damar sewukangin solendra katon pawarasa Pandita Sidik Mukti kaget barang ngamidangan pisau ringkang putra Dewi Mayang Asih pagewu emutanana ari margi teu sangka kalawan teu nyana geuning kieu balukaran tebih tina sangkian angang tina dugan ingkang putra Dewi Mayang Asih palai kagungan caroge palai ka manusia nah di mana manusana kitu emutan Pandita Sidik pun ngerahangan dikamakaten alat-alat daik sameledokan pangrasa teh kaula teh geus luhur nyepeng ilmu tapi geuning aya keneh nyaan tanda-tanda kagungan pangeran teh lamun dipesek eueuh tungtungna kan